Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng Mang Adul dina pidangan dongeng Sunda anu jejer cariosna nyaeta Kasasar Lampah bagean kadalapan. Sate acan Mang Adul ngawitan medar kana dongeng Sunda anu judulna Kasasar Lampah bagean kadalapan ieu. Atuh sapertos biasa Mang Adul bade nyuhunkeun pangrojongna heula ti sadayana supados kersa ngalaikeuna ngomenna nya nge-share sareng di-subscribe heula upami nu teu acan nya-subscribe nya supados pamirsa teras uninga kana kalajenganana carios dongeng Sunda Kasasar Lampah ieu. Sareng deui di mana Mang Adul medar deui dongeng anu jejer carios nu sanes tangtosna atuh palawargi sadayana bakal uninga paling tipayun gitu tanya. Atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos dongeng Sunda Kasasar Lampah bagian kadalapan ieu ku Mang Adul bade dikawitan. Prung wilujeng ngadangukeun. Barang Pak Haji Basar nyokot kana eusi eta ember, atuh masyarakat didinya khususna Mang Tarmin teh ampir-ampiran kalaluar panonna teh manehna satengah timolhok atuh kitu deui jeung Jang Sirod ge da geus puguh aya gigireun Pak Haji Basar manehna ampir ti istilahna kaluar we panonna teh ningali kana herangna eta mah. Oh iyo Jang Tarmin kumaha ieu Yem kumaha atuh ieu master rek dikumahakeun ieu sok ayeuna mah mumpung keur ngarariung pan tadi Jang Bongkeng nyebutkeun jeung Em kudu geus aya Jang Tarmin sok ayeuna mah geus ngararumpul kudu dikumahakeun ieu emas teh kitu pokna Pak Haji Basar nanya ka Mang Tarmin jeung kanu aya di dinya. Soalna tadi si Bongkeng jeung BM cenah ngadaguan keputusan ti Bapak erek dikumaha-kumahakeunna eta mah. Sanggeus ngadenge pertanyaan di Pak Haji Basar atuh Mang Tarmin ge henteu gura-giru ngajawab. Manehna masih keneh meuleuheuk bari pek ngadengo kana eta ember. Pek leungeunna nyabak kana eta emas bari diulak-ilik. Lain ieu teh Pak Haji. Bener gitu ieu teh emas. Kuring mah asa heran. Ieu emas menikah rada kieu. Coba nih meni loba. Bener ieu teh menang bawa anak kuring Pak Haji. Nah moal aya mamala nah kitu. Moal aya balukarna mangkaning heug mawa jauh-jauh di alam siluman. Sedangkeun ari ngeman sifat-sifat di alam siluman sifatna berhubungan jeung orang jeung siluman kitu jeung makhluk siluman. Nu gratis pan Pak Haji. Nah moal aya mamalana ieu keur ka budak khususna atuh umumna mah keur ka urang keur masyarakat sudah hayu ieu. Itu pokna Mang Tarmin bari manehna setengah ti istilahna didengo-dengo wae nempok kana eta emas. Da manehna ge saumur hirup kakarek cenah ningali emas anu sagede kitu. Insyaallah moal Jang Tarmin moal aya mamalana keun da kuing ge samemeh di tembongkeun ka hidup sararea teh nanya heula si Bongkeng. Nah ieu teh aya perjanjian aya patalina jeung siluman teu. Heueuh da kuring oge ngaran-ngaran jeung siluman marada araringgis. Heueuh da sifat siluman mah pastina oge sok licik kitu tah makana kuring teh samemeh mutuskeun nembongkeun ka salarea teh kuring teh geus nalak heula kasih Bongkeng.
ditale heula bisi aya gitu patula patalina atau perjanjian jeung siluman, tapi da cenah jeung si bongkeng mah eueuh perjanjian naon-naon. Ieu mah bener-bener ikhlas cenah siluman itu teh, gara-gara si bongkeng geus nulungan ka eta siluman. Tah kitu Jang Tarmin. Atuh Pak Haji Basar oge nerangkeun panjang lebar kumaha istilahna obrolan manehna jeung si bongkeng tadi saencana aya masyarakat anu ngarumpul di dinya. Teu fungsi lila atuh kadenge Jang Sirod mauran da sing sanajan manehna lain urang kampung Sudahayu ngan kusab manehna ngariung di dinya, jadi manehna ge penasaran jeung ngarasa geus jadi duduluran jeung orang kampung Sudahayu eta teh. Punten Pak Haji lah abinya bade ngarewong, abi mah asa penasaran eta kok aya emas anu alarageun kitu, eta kumaha sih mimitina kok jang bongkeng tiasa kenging rezeki anu sakieu ageuna ieu teh, sareng deui ieu teh bade dikumahakeun atuh emas teh. Punten nya abi sanes hoyong istilahna ikut campur kana urusan masyarakat kampung di dieu khususna keluarga Mang Tarmin, tapi asa kumanya abi lah ayeuna mah tos teu asa-asa deui kitu lah ngarasa janten warga kampung Sudahayu ieu we pokona mah cik punten nya Pak Haji nya. Kitu tanya Jang Sirod, manehna ngutarakeun kapanasaranana khususna mah ka Pak Haji Basar anu jadi sesepuh di eta pilumuran. Nyeta Jang puguning ieu teh ari ngadenge carita ti si bongkeng mah cenah gara-gara nama si bongkeng teh pernah nyalametkeun ka hiji siluman anu kajiret ku areuy dina luhur tangkal. Nah pas si bongkeng erek balik ka alam dunia ieu, ka alam nyata ieu, si bongkeng teh dibahanan buah anu warnana koneng. Nah emang cenah si bongkeng mah emang bener-bener buah, malahan mah cenah si bongkeng sorangan anu ngalana, jadi lain sakonyong-konyong dibere emas di dituna. Ngan jik siluman itu teh omat cenah ka si bongkeng ulah dibuka-buka saencan nepi ka imah. Sing horeng atuh pas geus nepi ka imah ieu buah gedingan buah eta teh berubah ngajadikeun emas. Tah kitu Jang. Kitu jelasna Pak Haji Basar ngajelaskeun panjang lebar atuh lain ngan saukur ka Jang Sirod hungkul nerangkeunna teh, malahan supaya masyarakat anu aya di dinya oge pada paham kumaha si bongkeng mimitina menangkeun eta emas. Sok tah kumaha atuh Jang Tarmin, erek dikumahakeun ieu teh emas teh cenah. Da tadi oge ye jeung si bongkeng teh ngarep idep, erek nyerahkeun ka hidup kudu dikumahakeun nama cenah. Pak Haji Basar nyarita deui bari panonna ngareret ka Mang Tarmin anu masih keneh ngagulanggaper kana eta emas. Kieu atunya Pak Haji, ari abi mah da kumaha nya ngan sakedar eta ge da ari anu hakna mah sabenerna mah budak. Sok we atuh ayeuna mah ari bener mah pamajikan kuring jeung budak nyerehkeun ka kuring. Tah ayeuna mah kuring mah rek nyerahkeun we ka Pak Haji salaku kokolot ieu pilemuran. Hadena ieu dikumahakeun atuh ieu emas teh. Da kuring mah ngarasa sieun ieu teh Pak Haji, erek ngumahakeun emasna oge. Jadi sok we ayeuna mah si abdi malah erek ngiringan we lah kumaha saena menurut Pak Haji. Mang Tarmin rumahuh bari langsung we cenah ge nyeredkeun ka Pak Haji kumaha hadena eta emas jeung kudu dikumaha-kumahakeunana mah. Nah geuningan kweng itu jeung papai lain teh. Sok atuh ayeuna kudu dikumahakeun ieu emas. Sok da sabenerna mah kuing ge ari diseret-seret bah teu nyaho teu bisa naon-naon atuh. Komo deui kuring mah ngan saukur saha atuh di dieu. Da sabenerna mah anu ngahakna mah ngan saukur keluarga hidup Jang Tarmin khususna maneh bongkeng. Sok ieu teh kudu dikumahakeun atuh.
ngadenge omongan Pak Haji Basar atuh tekung sila si Bongkeng ge nemalan. Ieu atuh bah lah ayeuna mah lieur aing mah ngadengena ge meuni paseret-seret aing mah Bapak Uing kitu geuning si Abah oge kitu tadi Uing nanyakeun ka si Emak ge sarua nungguan si Bapak sok we lah ayeuna mah urang bagi-bagi kumaha dena nu penting mah Uing mah masyarakat di dieu kabagian kabeh masyarakat teh terus pasantren si Abah kudu kabisa kabangun tah pasantren anu di Pasir Luhur oge tah anu mangsiod kudu dibere eta teh jeung deui pasantren anu itu tuh Pak Ustadz Sodik anu aya di Ciwalur ge kudu dibere bah euy lah Uing mah pokona masuk lah karena kehadean mah oke-oke saja bah itu ngomong nasi Bongkeng. Sanggeus ngadenge omongan nasi Bongkeng atau Pak Haji Basar ge ngarasa regreg jeung bangga ku sikap si Bongkeng ngan saencana Pak Haji Basar ngambil kesimpulan Pak Haji Basar ge tumanya deui ka BM jeung ka Mang Tarmin. Wah geuning Jang Tarmin ya geuning anak hidup mah gitu ngajawabna kumaha ta ari hidup berduaan nah erek sarua jeung Ki Bongkeng kitu bae atawa rek kumaha tah da keukeuh atuh hidup mah sebagai kolotna angger we kudu bisa mere istilahna teh naonnya masukan supaya henteu jadi masalah henteu jadi fitnah kitu tah Jang Tarmin ya Abi mah nyangakeun we Pak Haji mangga wae nyahkeun kumaha saena kumaha istilahna teh anu mata pimaslahatina gitu. Sami Pak Haji atuh abi oge bade ngiringan we kumaha saena atuh aya-ayeuna mah pan kauninga murang kali serang saroge abdi ge panginten hoyongna dikitukeun nya mah komode abdi mangga we ngiringan ayeuna mah sok nyangakeun kumaha saena menurut Pak Haji. Wah geuningan ayeuna mah geus sepakat syukur ari kabeh pada jereankeun ka kuring mah jadi kuring ngolak ngedanau ge moal asa-asa kumaha we atuh ayeuna mah lamun kieu tah isukan pas isuk-isuk samemeh ngagalik makam si Bongkeng anu dikubur ti heula teh ya sok we ayeuna mah utuh sabaraha hiji jelema tah pikeun nukerkeun kana ieu emas golondongan supaya ditukerkeun kana kepengan emas ke lamun geus jadi rubah kana kepengan emas urang bagikeun kumaha dena urang arahkeun ka mana jurusanana ka saha wae pikeun naon bae kitu tah kumaha sararea panuju henteu. Sanggeus ngadenge keputusan di Mang Tarmin jeung BM atuh Pak Haji Basar ge manehna langsung merek istilahna teh saran kumaha cenah lamun eta emas teh ditukerkeun kana kepengan emas. Atuh Mang Tarmin BM jeung masyarakat nu aya di dinya ge kacida satujuna da komode masyarakat di dinya mah manehna ngarasa untung dibere oge sing sanajan henteu oge ngarasa bungah soalna si Bongkeng aya bahasa erek ngabangun kana pasantren nu aya di kampung Sudahayu komode cenah ieu si Bongkeng mah hayangna teh masyarakat Sudahayu nu kabeh aya di dinya teh kudu menang bagian kudu pada menang bagian jeung ngarasaan kana milik anu ku si Bongkeng di Pibanda. Sanggeus pada sepakat atuh Pak Haji Basar ngarasa regreg jeung sugema soalna obrolan jeung syukuran dina waktu harita ngabuahkeun hasil. Utung-utung nama atuh manehna ge pamit we ka sararea nu aya di dinya soalna cenah geus peuting deui jeung karunya cenah si Bongkeng bisi hayangan istirahat. Wah ayeuna mah kuring mah erek pamit we ka sararea Jang Siron hidup kumaha erek monokkeun kuring atawa rek di dieu
sok lamun erek kekenung kuring hayu atuh urang bareng ayeuna balik jakalian jeung kuring. Geus lah Pak Haji, abi mah di dieu weh. Sakantenan abi masih keneh hoyong ngobrol sanjang bongkeng. Ngan pangintenya abi upami enjing-enjing mah supados henteu ka bumi heula Pak Haji, bade teras we abi uwi ka pasir luhur supados engke sateu acan lohor abi tos aya di dieu sakantenan sareng Pak Haji Kosasih kitunya kumaha Pak Haji. Atuh sanggeus ngadenge penjelasan di jang Sirod, akhirna Pak Haji Basar oge pamit we ka sarareana, terus yang manehna tarurun jeung di Haji Komala anu maksud erek mulang ka rimahna. Atuh masyarakat didinya ge nungtutan sawareh geus marulang, tapi aya oge anu maturan jang Sirod didinya masih keneh hayang ngobrol cenah jeung si Bongkeng. Acing katingali sababaraha hiji anu ngadon mareuting di imahna Mang Tarmin. Sabadana sholat subuh yang Sirod dia atuh langsung pamitan ka BM ka Mang Tarmin jeung ka si Bongkeng ngahaja cenah manehna teu ngadaguan heula isuk-isuk, soalna manehna hayang buru-buru nepi ka pasir luhur jeung balik deui ke kampung Sudahayu eta supaya manehna bisa nyaksian ngagali makam anu dieworkeun yen eta teh makamna si Bongkeng. Nalika wanci geus hanut moyan, masyarakat kampung Sudahayu kaciri atuh geus karumpul di imahna Mang Tarmin, termasuk Pak Haji Basar oge. Jeung kaciri Pak Haji Basar oge nita sababaraha urang pikeun nukeurkeun kana emas golondongan anu boga si Bongkeng teh. Atuh nalika masyarakat anu diutus ku Pak Haji Basar nukeurkeun emas golondongan ka dayu, masyarakat anu aya di dinya mah pada siap-siap pikeun ngabongkar kana kuburan si Bongkeng. Sakabehna pada panasaran cenah hayang apal naon atuh anu besa eta di kaluburku maranehna teh. Ngan Pak Haji Basar manehna teu wahyu langsung ngabongkar kana eta makam, ngahaja manehna ge hayang nungguan heula ka masyarakat anu keur nukeurkeun emas ka dayu sakalian cenah ngame sakalian katungguan jang Sirod jeung Pak Haji Kosasih. Soalna keur peuting jang Sirod oge wanti-wanti ka Pak Haji Basar cenah ulah waka ngagali eta makam, soalna panasaran. Jang Sirod oge hayang apal jeung susuganan atuh cenah ari jeung Pak Haji Kosasih mah Pak Haji Basar ge ngarasa isana regreg, soalna ari Pak Haji Kosasih teh nyaeta batur babaturanna nalika manehna di pasantren. Kira-kira jam nunjukkeun kana jam 10 atuh warga anu tas nukeurkeun emas di dayu oge geus baralik deui. Kabeneran bareng pisan jeung jang Sirod jeung Pak Haji Kosasih anu kakarekjo dararatang di pasir luhur. Sanggeus pada kumpul atuh Pak Haji Basar jeung Pak Haji Kosasih geus sepakat pikeun ngagali kana pamakamanana si Bongkeng nalika dikubur besa si Bongkeng tilep di Marbaya. Jeung masyarakat ge bener we ngarasa heran, sing horeng anu dikalubur ku maranehna teh lain jasad si Bongkeng. Emang eta oge ari boehna mah masih kene utuh, ngan anu di jero eta boeh sing horeng ngan ukur bodogo cau anu geus buruk. Heueuh waktosna parantos teu nyekapan pamiarsa, rupina dongeng Sunda kasasar lampah dicekapkeun dugi ka bagean 8. Insya Allah Sabtu payun Mang Adul baris medar dongeng Sunda anu bagian kasalapan, tapi dina jejer carios anu benten nyaeta jejer cariosna budak piningit. Tong hilapnya
manca teras dina channel Abi Api Official supados teu katingalin kumaha cenah jujutanana carita dongeng Sunda ieu dina jejer carios anu enggal. Permios.